Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipihormat, Bapak kalih Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikanya. Puja sareng puji kagungan Gusti anu Maha Suci, sholawat sareng salam mugi ngocor ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku kersa mantena dinten ieu urang tiasa kumpul ngariung dina acara buka pekan kreativitas siswa atanapi PKS semester hiji. Bapak sareng Ibu Guru hormateun simkuring oge rerencangan sadaya. Dinten ieu teh mangrupi dinten ngawitan kagiatan pekan kreativitas siswa anu dilaksanakeun sasemester sakali. Salami saminggu kapayun, urang sadaya bakal ningalikeun sagala katiasa payunan Bapak sareng Ibu Guru, boh dina widang akademik, olahraga, boh dina widang kasenian. Kitu deui sadaya organisasi sareng ekstrakurikuler bakal mintonkeun hasil diajarna salimi ngiringan eta kagiatan. Khusus dinten ieu saparantosna acara dibuka ku Bapak Kepala Sekolah anu ditandaan ku nakol goong sareng ngalepaskeun balon bakal diteraskeun ku parade atanapi pawai ti unggal ekstrakurikuler. Eta parade bakal dipimpin ku tim marching band, teras anggota Pasus Paskibra, teras PMR, Pramuka, Irma, Eskul Kasenian, olahraga, KIR atanapi karya ilmiah remaja, sarta ditutup ku anggota patroli keamanan sekolah atanapi PKS. Tangtos bae sadayana bari mintonkeun kaparigelanana. Bapak kalih Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat oge rerencangan sadaya. Ieu kagiatan teh mangrupi kesempatan pikeun urang sadaya nembongkeun kreativitas hasil diajar salami ieu. Anu resep kana kasenian aya lomba tari, ngawih, marawis, sareng dangdutan. Anu resep olahraga aya futsal, voli, catur, bulu tangkis, sareng tenis meja. Atuh anu resep diajar aya cerdas cermat sareng ranking 1. Kitu deui dina widang keagamaan aya MTQ sareng adan. Dina widang basa oge henteu kakantun, pikeun basa Sunda aya pasanggiri ngadongeng sareng pupuh, basa Indonesia aya nyerat cerpen sareng maca puisi, sareng basa Inggrisna aya storytelling. Atuh anu resep kana passion, kapan aya lomba putra putri batik. Pokona lengkep pisan. Unggal kelas wajib mintunkeun wawakilna. Anu janten pinunjul kin bakal diutus ngawakilan sakola pikeun ngiringan lomba di tingkat kabupaten. Kukituna simkuring miharep kasadayana sangkan nya-nya dina nembongkeun pangabisa ulah dianggo heureuy. Komo upami janten papaseaan di antara urang mah kacida dipahingna. Tembongkeun sportivitas dina lomba, tembongkeun mun hasil didikan guru-guru urang sadaya teh aya hasilna. Hadirin anu sami linggih, rupina mung sakieu pamapag anu kusim kuring didugikeun, mugi-mugi salami ngalaksanakeun pekan kreativitas siswa ieu urang dipaparin kasehatan sareng kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala, atuh kagiatan oge tiasa dilaksanakeun kalawan lungsur langsar. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum.